Bismillahirrahmanirrahim. Bala sumuhun. Yarji'u bakal balik itu si jalma ilaihi karobihi ka pangeran si jalma. Inna robbahu saestuna pangeran si jalma. Kana eta bukti robbahu bihi kasih jalma basiron eta anu maha ningali aliman anu uninga birujuihi kana balikna itu si jalma ilaihi ka itu rabbih. Surat Al-Insyikok ayat 15. Saur Allah teh bala naon cenah? Naon cenah? Bala. Naon cenah? Bala. Tah ieu teh bala di dieu teh adalah jawab napi. Jawab naon cenah? Apal napi? Lain napian pare atau napian beas maksud napi di dieu mah. Jawab napi teh adalah jawab anu samemehna napi teh ngeuweuhkeun hartina teh. Napi teh naon cenah? Ngeuweuhkeun bahwa dina ayat 14 Allah menyatakan innahu donna alayyahur. Itu jalma kafir boga keyakinan, boga prasangka bahwa maranehanana moal balik ka Gusti Allah. Jadi jalma kafir teh boga naon cenah? Boga sangkaan moal balik ka Allah geus paeh mah. Paeh we geus. Ta moal balik teh eta teh napi. Moal balik ka Allah teh eta teh naon cenah? Napi. Jadi ngeuweuhkeun balik ka Allah saha teh? Jalma kafir teh tadi jawab ku Allah dina surat Al-Insyikok ayat 15 yang berbunyi bala sumuhun naon? Sumuhun bakal balik. Cek jalma kafir teh moal balik ka Allah. Dijawab ku Allah cek saha moal balik ka Allah? Bala puguh maraneh teh bakal balik ka saha? Ka Allah. Paham? Tah, kitu deh Alki teh paja. Bala yarji'u ilai. Inna robbahu kana bihi basiro. Saestuna pangeran si jalma. Allah nyebutkeun saestuna pangeran si jalma. Maksud si jalma di dieu teh jalma kafir teh we lah ngarah tereh. Yang artinya, yang lebih jelasnya saestuna Allah pangeran eta si jalma anu nekadkeun nu boga kayakinan moal balik ka Allah kana bihi basiro. Allah teh Tuhan manehna mengetahui, melihat bahwa eta si jalma anu boga kayakinan moal balik ka Allah teh ternyata anggar we bukti nama balik ka saha? Ka Allah ku uning ku Allah oge, katingali ku Allah oge. Tidak bisa dipungkiri. Sok. Rek jelema muslim, mukmin bakal naon? Balik ka saha? Ka Allah. Rek jelema kafir bakal balik ka saha? Ka Allah. Rek jelema beunghar, miskin, cager, gering, kaya, pejabat, rakyat jelata, anggar bakal balik ka saha? Ka Allah. Maksudna balik ka Allah teh dihisab, dipertanggungjawabkeun amal perbuatanana. Tuluy ku Allah teh dibales amal perbuatan nana itu bakal kitu.
tak ieu teh kudu diyakinkeun ku urang bahwa urang teh bakal balik ka Gusti Allah. Wallahu a'lam.